usaha sanajan leutik kadeulna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus ibatan jana menta kanu sugih wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat ahmi gawe nitah usaha. Jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha. Ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan. Ulai dahar gembul gawe embung. Ai pake hayang bagus. Imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beuki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah ku bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah tilok untung ai dagang materu jambung merek rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos kita teu berkah aja sok kasinggungan jelema teh. Atuh masing-masing bae sih. Ai henteu mah henteu bae. Ai heueuh mah atuh heueuh bae. Ngan gedean ka heueuh. Ejeung dititah dahar teh kesang sorangan. Ulah batur nu digawe urang nu untung. Batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk aduh Gusti Allah Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang mawa patik mawa golok mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung ka leuweung nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ke pasar jual hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana Masya Allah hebat Abu Nawas ge pernah muriang barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikan neneng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar yang mendek dijual telah ngan 200 dinar baik kunaon emang kak nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah atuh ka kos kitu mah teu kebal cager upamajikana kan ditegor kak pan kakak nazar besi gering deui kuda nu bagus dek dijual punya bawa ku jaga ke pasar
bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200. Boh jelema atuh nyongsrong kabeh. Boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan. Saha nu siap? Ulah. Jadi cek kana ieu mah. Nyumponan panazaran teh. Kabeh ngarusapan ka Abu Nawas. Hebat amat Abu Nawas geus teu nganggap cenah kula mah ya kana dunya teh geus teu nganggap. Jasa mantak dijual murah. Jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana. Sakitu bae sakira teh. Harga kuda dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakira teh. Aduh. Jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pemajikan masan murah-murah teu laku wallahu a'lam. Teu mungkin kana teh cek pemajikanna ieu mah salah meureun nawarkeunana ade kukula ieu ulah urusan kakak urusan neng aja ieu bisa teu laku kitu atuh wallahu a'lam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu laku mah ai ieu mah ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing-ucing hargana 800 cek pemajikanna kakak pinter oge jan tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mereka masjid anu dek mereka majelis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon balik deui tah karesep teh balik deui. Eta lah Abu Nawas teh kos kitu. Horenganan jelema di mana-mana endeu ka Mekah persiapan, endeu ka akhirat jai sehat bararasaan moal waka, gering asana isuk ya, aing asana isuk ya. Nyeun kahadean teh ya. Babari keur gering mah beres sehat deui. We teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bepelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering aja pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun jatuh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat beuh fisik Bang Haji mah tilok gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu tah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa eueuhna naon agak bareng dibawa ka mana aban bawa ka rumah sakit putusan dokter kudu di ICU geus boro-boro naon kan leuleui dahareun jeruk geus teh nya. Ya pamajikan mak aya. Singgirkeun apa kumaha? Geus teh aya. Atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui. Ye. Lain cok cek. Ya ai si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah. Ka ulah sok ngabohongan diri ka. Ulah sok kabohongan diri kan lah tunggeus bae narima sakitu ayana geus jawaban mencari jawaban mah kan urang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri urang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah atuh kabajikan anu geus lah bener dunia letik ketika gering
nangkarak keluarkan rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jana ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun tukang urut geus teu sanggupeun ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang sial udah badak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun abah penyakit naon yeuh penyakit anu ye tatangga kula ge penyakit kos kieu paeh kadenge kan kunyana goblok teh budak usir jadi neule dunia nanaon dah urang ye urang dibere pararait angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang segala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang los kaditukeun urang borok suku aing Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilet doang alah toilet cek awe da naonan dieu aing di toilet doang mah getek cek cenah tuh nah geus ka ditu paling ge cek Haji Pen di teu ka ditu teu hayang sebab geus harpat nah ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui boh jahe nu itu ulah kusah saha nu itu ulah kusah saha sehat deui mah beda gering makan gering itu kumaha itu los aing mah ridho deui pohara ridho itu tos sebab jana teu butuh nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing jadi tetep 8 juta 1.000 didar keneh nah kembali deui ka aslina nu mantap jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat hirup keneh daek pepegatan jeung dunia carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat hirup di dunia na aya lindeu ka nyana tapi daek pegat waduh pan urang mah leungit sapedah bae ge beuh atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji parah pada eta bakaran nah mau ite kinayah mau tambang mau pedang nyeangan kayu bobeungkeut kemudian panggul jual berarti berdikari lah bertak urang mah teu kudu kieu teu kudu deuk neangan kayu ka anak wari urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh heuy atuh sia diborgol ka jeung pake janu bogaan eueuh kudu deuk neangan kayu ka mana urang leuweungna jaga seueuh di urang mah gunung geus eueuh gunung mana anu kuari bisa ieu mah sakadar gambaran berdikari geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan dagang asal lu bener dagang ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan ai PNS mah teh mah kokocorana ge teu jelas atuh teu jelas eta mah menang hebat doang ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna je aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna ai dutan mah gojekna di mana cenah kula siapa tanjak ka ceglok naon dire dutna mantep nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui ajeuna kok teu direm ka tolol diboncengna aduh masyaallah ai ditanya teh kalau mah sedekah susu bae cek tarolol kabeh ge
wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbangnya ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nusugi wayas alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeulna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan jana menta ka nusugi Allah karim. Kiai-kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok ke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu we amalkeun sabisa-bisa. Dah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Ilmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara ki dakok seh dakok bae. Nya da mah handapeun dagal kayu bae geus kana mah gaeuh. Jeung murid da gitu menang leuwih ti 3. 3 4 hiji kaluarkeun 4 hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung titah tausiah jelemana aya 20 ieu mah cenah urang atuh ngariung beja sarua bae niatna geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah ieu bener kudu hayu bae tausiah sarajan saetikan. Ya Allah, tapi amplop mah angger kan jajanna. Garila ieu mah kadang-kadang ge. Masya Allah karim. Hayu Mbak. Kerada batuk ya kena seetik ya. Ayo kaluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu. Cak urang dinya tek batuk beneran gitu. Eta teh maksudna daun. Maksudnya saya tikan kurang giat, lobaan giat berarti geus lain lillah. Geus lain lillah, Masya Allah karim. Hese urang hayang lillah teh hese, jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese. Allah karim. Sawaun atahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae. Tetap tuh bagus. Rajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha at-tayyar yakunu fi batinil 'arib wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla wa muhrimuhu arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bustami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong. Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema. Lain. Yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah. Yilah wa huwal insanul haqiqi. Aslina manusia eta. Urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kamu teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku. Ketika orang ngaku jelema bahwa saya adalah manusia, kebo seserian. Datang ka ompong kebo ge. Yang serikeun jelema ngaku jelema. Sia batur bae teh jahon aing menyaho. Sarua sia jeung aing nyatuan, malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae. Cak kebo emang aing teh yaho. Aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeulna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing
terus ke gedung-gedung ngopi, gedung-gedung nyusu. Aya nasi goreng nasgor. Terus trek aya bae mie tek meuli deui sia mah. Terus bae penting saeutik bae. Indomie di endogan. Ngambo atuh sia mah leuwih ti aing. Sabenerna mah sia mah kakak aing cek bo. Urang kalau kakakku jadi jelema heula atuh. Jahoreganan jeung kebo teh kakak adi. Jeung sapi teh kakak adi. Komo si eta mah. Betul dia dianggap kerajaan aku kebo. Inilah atasan kita. Wa huwa habibullah azza wa jalla. Kekasih Allah azza wa jalla. Bahkan mahram Allah, bahkan papanganten jeung Allah, bahasa waliullah. Sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa. Waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah. Masya Allah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang sepuluhan Allah ka-11. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u. Allah nu kaopat. Wala khamsa illa huwa sadisu. Kalimatna. Maksudna naon? Selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna. Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kok teu izin sih? Padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong. Urat genggerong teh nempel jeung urang, Allah mah leuwih deukeut. Deuk kumaha deui kok urang teu izin. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nu ngendalikeun teh horenganan Allah. Siga urang kan leumpang siga urang, diuk siga urang, ngomong siga urang, katangerang hayang siga urang. Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Satu ketika urang hayang ka Jakarta, ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Satu ketika urang hayang umroh, ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Aya bae ta kagagalan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji. Seminggu deui urang deuk kawin, dibawa batur. Yahulu bainal mar'i wa qalbi, dikendalikan lain milik sia di Lauhil Mahfuz na kita milik cocodot. Oh, eta Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sok telah. Mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun, maka uranglah mahram Allah. Artina mahram Allah keluarga Allah. Uranglah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah, eueuh deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah, eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah gama gola bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah. Ahli Allah ma araisullah. Etalah panganten jeung Allah. Bapi riwayatin auliaullahum araisullah. Etalah panganten Allah. Artinya apa panganten jeung Allah? Geus pala ya'riful arais illa mahramum. Udunya ho ka panganten kecuali mahramna. Lahum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana di cadaran ditutup make tutup aring. La yarahum ahadun ghairallah. Nundul ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim. Eta masuk ingat ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa model di Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir.
hiji ieuna diborgol karena dahsyat, dua ieuna diborgol suku nage seumeunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah, tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasa geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, sayalah yang memiliki. Indah. Ditonton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya diborgol, kakinya diborgol, tapi beliau bilang indah nih ya. Senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band mesti. Kieu bae ngalamun jasa ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas. Pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Oh, dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak dipul wali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka, kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah, iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belenggu gede jasa. Kurang. Awak mah sehat, tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu. Takut diturunkan tahta kita, terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas, merdeka ka mana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam. Mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa.
hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok. Apa lu? Cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok. Dicek ke dokter. Nyar seserian. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila. Dokter ikut gila. Dicek. Bener. Syaraf bagus. Jantung bagus. Paru-paru bagus. Darah tinggi. Darah gula bagus. Pencernaan bagus. Tetapi anak gila-gilaan. Disaetik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi anak gila-gila aja jadi gila beneran. Atuh Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika orang asup rumah sakit beda kan tingkah-tingkah jelema gering teh aduh aya nu cicing bae aya anu teu puguh nu dirasakeun aduh isian naon nu nyeri nu nyeri atuh adaw-adawan bae nyaho aduh seputar rumah sakit apalagi di rumah sakit gila dianggap jiwa anu tapi ku bangsana nyaho kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayatlah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat jangan ngedeng bae kieu alhamdulillah jangan geus biasa bae. Tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tak urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajawan ku bangsana deui. Kula bang ngalayat aja pendek gering nyaho di jerona karung. Sebab sabangsa meureun nganan gitu ge. Tah ieulah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Da awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Tuh masalah. Tapi ruhani bisa melayang kemana-mana. Urusan Gusti awak aing. Waktu berdahar dan urusan sia tambah awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Yai, ternyata tidak ada sakit apa-apa betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeule edan kabeh. Asli. Ini cuma akur bae jawara di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsila yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah. Sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha kitu la yakhfa 'alaihi syai'un. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah aya teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang.
tapi urangna konyol amat di harapan Allah nu selalu urang didelekeun ku Allah kok urang teh berani-berani WA-an SMS-an hanya orang-orang goblok. Jadi delekeun ku Allah masih WA-an kana mah. Tolol. Jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah lah tahu sinatu walana. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideulekeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nukangan Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul. Naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Weh, di hatiku ada bibirmu, goblok meureun. Belahlah hatiku cek jangan. Ka dia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajian teh ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae teh mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae, tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indah nia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya nyana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelemana bisa diimah, jelemana bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi horeng keur jadi mahram Allah. Tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah. Hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan. Orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Ilah qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Jelema make tasbih-tasbih nang di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba kun di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar
ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah, tapi tidak terlalu merah. Itulah cara ditungguan baik. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana cek kewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta didoakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda. Kok nyahoan? Pesuruh guru Anda nyahoan. Eta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoan. Karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah. Jadi yang kelihatan bukan Anda, yang kelihatan guru Anda. Waduh, jalan. Bukan salah geus lah. Eta waliullah teh seperti kos kitu. Ketika orang dititah, nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah kekasih Allah. Mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah. Walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam.